Selamat menonton film Haji Koret. Halo Beb. Hah? Ulah gitu atuh Beb, maknya ulah bukan nama di dia mau mau mutuskeun, pokoknya mah mau putuskeun di dia mah. Beb ulah gitu Beb, geus korban sagala-galana di dia teh. Nah di dinya make kitu. Teu bisa di dia mah moal nepi ka kumaha oge. Halo. Halo. Dipareumang kumaha geus kieu ya. Aing lah minta jajan ka aing maka diputuskeun hayeuna kusing aing mah Boy, naon eta teh? Kunaon eta make makanan jong eta ka uing? beunah teu sengaja kusing Kunaon teh? awewe putuskeun kitu kumaha sok aya solusi teu di dinya. Aku ieu teh wa aja loba duit bari ganteng make diputuskeun sagala. Nya eta hari jajan ka urang sagala ka urang hayeuna teh ting kunaon teu bugu ujur entana diputus be ditelepon ge ku teh hajangna mah pokona dipareuman HP oge kusing pokona mah. Wah, dek ieu mah. Pokona mah ku uing kacoba jeung si uleud kamari. Dek pokona kieu tah. Bener ieu teh, bener teu lamun bener mah hayu lah. Ku ge geus kusing ieu geus kieu mah. Bener, Wa. Yu urang jeung urang ka ditu. Syaratna naon wae tah, syaratna urang mah ngayakeun syaratna. Ah, kadinya mah teu kudu make syaratna naon, nu penting mah loba duit ka ditu mah. Teu kudu make syaratna naon. Teu mane nganter wa ajo ka ditu. Ayo, dandan mah. Pokona mah urang pokona mah pangbejakeun di mana apa. Anjing aya si angin oge. Pasti mana nih ya? Aja itu ngantir aja. Kunaon wa? Sa kitu boga masalah gitu. Masalah dia ngobrol lah dia ya. Kayaknya masalah naon itu wa? Masalah awewe. Awewe. Butuh awewe. Lain masalah butuh awewe. Urang ditelepon teh di reject wae. Ari bobogohan jeung urang minta duit ka urang ayaheuna teh hese dihubungan teh gitu. Kalau salakon urang ning mang nu kamaringan urang mah berhasil. Wah, tenang wa, masalah gitu mah tinggal we si Cepi. Sukses jeung si Cucup kamari. Heueuh nyata eta urang ge kadang si Cepi cenah aya dukun jajim pokona mah kitu. Aya. Mujarab ieu mah. Sia naon wae syaratna eta teh. Syarat mah moal duit cing loba. Ajo ini teh percayaan ka urang teh tadi. Kan bisi urang mah nanya kitu teh, bisi teu percaya lain ieu masalah eta, nanya deui ka ieu. Tenang we wa, pasti sukses ieu mah berhasil. Ya mudah-mudahan we atunya. Heeh. Siap. Sabaraha ka ditu na? Kewe peuting lah. Penting. Heeh, ngarasa se. Aku gitu mah. Aing menang di mangsa ieu mah euy. Buru-buru deui atur strategi ieu. Lah. Tawa aing kitu mah penting mah ini teh ka ditu. Syarat-syaratna mah moal duit we cing loba. Atuh kitu mah nya. Balik lah ayo. Nuhun ah. Ayo ah, nya. Yuk. Nah, sia menang dia ya. Di duiten di wae ieu mah ya. Ini rasa ieu mah. Ayeuna kudu nelpon si Bom ya di duiten di wae. Mana nomor si Bom teh? Dih, naon itu na pinggir mah ngageter di dewe ka. Ngaganggu di. Goblok teh aing geus teu kuat itu yang modoh. Blog lah aing mah ku ngaganggu ieu sihin. Aing mah naon? Lain eta keur di mana? Mangke heula kedeung. Aing teu kuat ieu teh. Aduh, aing mah deui si eta teh. Oke, heula dagoan heula dewek sakedeung. Aya piduiteun. Geura. Hah, piduiteun. Wah, gining. Piduiteun naon ieu teh? Hah? Piduiteun naon? Biasa bisnis tuh kamari uang tuluykeun deui loba pasien ieu. Geura. Heuh, heg atuh dewe kadinya. Heg dewe kadinya. Bau keneh euy. Goblok. Dek kadinya tuh. Seg dagoan heuh. Ih, asa kundila di jelema teh teh piduiteun. Lila. Piduiteun ieu teh. Tas naon ieu teh? Tas meper non. Tas naon ieu teh? Celana tas leting eta muka keneh. Waduh. Wah, Buka paus. Aduh, ya emang ngomekeun.
Ai dujit aing mah. Iya Bang Obeng kan. Belah. Kacepet. Belah. Aing mah. Siapa ka dirocok? Gerak diuk lah geura geus tunggu kitu. Aing mah. Sebut tai aing mah. Wah, sok amu-amu una teuing ah. Sok Mantap bersih eta bujur. Ah, beresin tuh gah. Udah talus. Lain iya ya. Masalah nu kamari uang tulikeun deui bisnis eta aya loba pasien. Loba pasien geus daratang di wae. Aduh, ini ka tuh. Geura siapkeun dukun urang, siapkeun. Nu tadi. Heeh. Wah, euy. Aduh, tadi teh dek teh pas erek neangan dek teh tadi teh nyur pe tangki ya. Tangkil. Oh, tangki lah, tong loba nyawa tangki wantur. Ah, power aing mah. Ojak dewek teh. Ngan tadi teh ojak teh ku dek teh titah milih heula ka itu. Sia mah teu ngajak adewek atuh. Oh. Buka duit ya teh. Piraku salesman diajak ngabangsat. Tangki ya Udah gede. salesman teh tugas daik kanyataan nama ripu. Ribu. Ripu kenyataan mah. Oh, ai kamari. Mah supaya penampilan hungkul. Supaya menarik. Ari kamari. Eta duit mah loba keneh gede keneh. Wah bea pakai meuli beas. Waduh. Saha ieu teh pasena? Jeung sabaraha urang eta teh pasien teh? Eta wa ajo. Heeh. Duitna yakin loba wa ajo mah. Oh, pasti eta mah soalna eta teh benar berak. Heueuh. Heeh. Eta geus piduit deui wae apa. Waduh, heueuh. Eta aing tuhanana naon? Da jadi dek. Jadi engke teh dek teh supaya ngageremna dek geus apa? Salah nama awewe. Aduh, Teu dewek. bisa. Eta duit loba eta naon teh istilahna? Heuh benar berak. Tapi pemajikan teu boga. Itu ripuh wae. Heeh, kumaha cenah teh? Pokokna mah cara kamari we si cucup. Oh, gitu. Yang penting mah orang menang duit we. Oh, heuh. Heeh. Heeh, dibejakeun teu nu mina ajang kainya ku rada gede. Ngeus pokokna mah aman ayeuna mah si ojak kontak Oh, heuh. supaya siap-siap. Oh, tinggal mata penting hungkul. kayak penting ini ka ditu. Oh, heuh hek. Heeh. Tapi ku eta hungkup pasieuna. Kan bae eta we heula kedek nengan deui. Oh, hiji ge mau. Heeh. Wah, heuh eta oge. Wong bodas. Waduh, kadeka teu metah. Gila ca, endek. Kitu mah. Teu kuat keneh dewek. Heeh. Oh, yang bodoh. Hek. Doa tuh ya. Ampun, ayo tak naon. Balik. Wah, Pi omongan wae hirup natenya. oh aing teu kuat yang bodoh. Aing mah. Balik teh ngeunana sia kentung. Nah, dewek alhamdulillah kamari teh. Aya hancana kieu mah. Kamari nu paguju teh. Geus mulai lancar deui ye perekonomian teh. Mah ayeuna mah geus mimiti kaberesan deui ieu. Kemak dinya suat tapus deui jiga naja ngaronyakeun ieu perusahaan supaya mungkin lancar lah. Adi mah. Oh, kemah. Tega magri parek hanya deui ka ditu ah. Magri ke lihat di wah kita tangan deui ah. Biar lancar aja lah. Sekarang kemana baru budak kita lihat oh mana kahiu ayo kuno kuat kita kieu meureun. Waduh, geus gaya ngerekes sama aja koy. Sama aing pokong karek jual tadi yo tadi menyanu sek beak. Nyaan nih. Waduh, kumaha pasien aya eueuh Siapkeun geus teh pasien mah loba daratang ka dieu. Oh syukur ah. Ari si kos nu nyate. Kos nu nyate tak. Bayangnya kayak ngebul. Waduh, heueuh nya. Ieu cenah ngebul ye, ulah katembok kieu jore. Oh panji aing aya gigit ieu. Waduh. Dan Ieu nu salah aja koy. bapak nek tangan bisa aya anu hayang gede tangan. Ieu eta. Oh. Pan mending geus gede tangan makanya kitu mah. Gining aya. Gining ieu mah ya kumaha pake dikalungkan di dinya tah? Wah, jadi muning meuli saya. Oh, nya. Waduh, ieu peralatan gini kieu dewek. Assalamualaikum. Siap itu di tukang. Dari di mana? Di dinya ada belah tukang aja dong. Di dinya ka tukang. Heueuh aing, kayak ku aing disamat sia. Heueuh kudu ngajawab sia heueuh. Heueuh he atuh. Kumaha we ka hayang anu pasien. Oh, Heueuh he. oh. Pak. Bener, Pak. Alhamdulillah. Lah iya ya pangabutuhan naon ka pula. Biasa mbah, itu bukan masalah. Masalah wewe mbah.
nya. Hayang kumaha awewena? Ah, bukan nama hayang nyantel we bah. Atuh talian ku tamang hayang nyantel mah. Dukun teh asa dek kurang gereng euy. Maksud jeung tujuanana anu kumaha awewe teh jeung awena urang mana? Orang dinya amat bukan nama hayang ka urang hayang nang manten bah nih gitu. Gampang aturana mah. Oke bah. Cicing tong loba protes. Hadir. Nah, dukun teh kieu sare eta bah. Bah, ning sare Itu lain sare. lain itu kemana si bom sih ngomong ini sama teh. Hadir. Kayak naon manggil kaula. Lain eyang disamat-samat kita tadi kemana eyang? Aduh, eyang teh tadi teh kapegat di jalan teh kapegat hujan. Kamana wae bah disasamat kita tadi ku kaula ieu aya anu aya pangabutuh ka Mbah. Lain, kaula teh bieu teh di jalan teh hujaneun. Da bongan siang atuh teh di hutan jalan aing laleueur. Hampura bah eta huut teh rada barabe hese neangeunana. Ngeuskeun bae di hampura ku dewe. Aya naon ayeuna atuh di dinya mangnya dewe. Ieu aya anu butuh ka Mbah. Aya pangabutuh yang ka awewe cenah yang. Saha cenah eta teh nu ngenta deres ka kaula teh make hayang dodo. Tah keninganan cek eyang eta ngomong naik kitu sok menta ka eyang ayeuna mah. Ngomong jeung eyang langsung ku kaula didampingan. Ieu teh mah pokona mah hayang karangna teh nepi ka beunang lah gitu. Ini ka beunang ra teh kurang gitu. Lain eta di dinya mawa amplopna rada badag gitu. Badag bah ai amplop mah badag. Ngan kade eusina eta 2000-an aing mah tuh hayang hese meulikeun. Abah teh make nyaho duit 2000. Dukun masuk gitu. Sakieu euy dirasa-rasa teh. Naon sia make nyebut kaula dukun palsu? Bangun hayang ge. Ramus eta ta. Kampura teh ku dewe. Hampura, udah hampura. Biasa omong-omong nak matak oge video mah. Ayeuna ku kaula di dieu bang teras ka awewe na ka itu. Bere eta penta eta daun seureuh. Eta daun seureuh eta balurkeun kana liang irung. Ketuna dina lawang panto eta awewe. Yakin abah geus pasti eta bakal ngintil ka di dinya. Sok lah. Eta daun seureuh naka. Tah keninganan kitu ieu cek mah oge. Dia daun seureuh. Bawa Nuhun atuh mbahnya. nah ieu teh moal mere amplop. Pokok bah.
Ah, pohoan teuing. Sok bakal diijabah eta. Bom. Ayo sia teh. Euy, geus balik pasena ayo. Beres? Heeh. Oke atuh. Ari si mantau ka mana? Tadi tinggi kilo dewe. Ngolor sih kan? Heeh, sugan. Oh, bang euy keur aku. In. Kadi ieu atuh saya teh motor kolor di dinya. Ngeusan ieu teh. Geus, sia ka molor di dinya. Tumai. Sales mah gitu dewek mah. Aing mah geus berhasil ieu tas amplop menang. Lain aya rasaan saya teh poe henteu. Hah? Kacamata eta buka. Oh, euy, Aduh, eta asep dirama. Nah, aing mah berhasil ieu samplop. Aduh. Mangke geus aya 3 Bisa bulan. pakai hasil atuh. Tong aka bagi hasil. Oke heula anak. Eta kumis eta murah kumis omekeun. Oh, nya we. Oh, tadi ulah. Balik Oh. Thank